Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun terasal Sabil Kusuma Putri ti kelas IPA 4. Di dieu abdi bade ngawawancara rerencangan abdi persoalanna tentang COVID-19 dan dampakna bagi para siswa. Nah, abdi ek nanya, di dieu anjeun samasa karantina geus ngalakukeun naon wae? Sakolah daring, beberes imah, belajar, olahraga, sareng makan makanan anu sarehat. Menurut pendapat anjeun, kumaha cara urang ame urang teu gampang terkena COVID-19 atau virus corona? Olahraga, ngatur pola hirup, emam kadaharan anu sarehat, sareng obo anu cukup. Nah, selanjutnya, naha urang kudu ngadahar kadaharan anu sehat jeung bergizi. Ame tubuh urang sehat jeung bisa ngabuat diri urang vitamin jeung nutrisina terpenuhi. Kudu kumaha lamun sakirana urang ngarasa aya gejala atawa ciri-ciri ti panyakit virus ieu? Kudu buru-buru tes kana rumah sakit nu terdekat. Menurut anjeun, dampak ti virus tersebut di virus ieu eta naon? Yang nu paling terkena dampakna nyaeta manusia dan perekonomianna. Nah, sakitu ti abdi sareng rerencangan abdi, kurang leuwihna mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.